Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring di dia badai ngaresensi carpon anu judulna Jajan Teuningan Pepasten. Pengarangna Yusriana. Pamedalna PT Kiblat buku utama pedalana cetakan kahiji nyaeta Jumadil Akhir 1431 Hijriah atanapi Juli 2010. Cetakan kaduana nyaeta Syawal 1432 Hijriah atanapi September 2011. Tahun medalna nyaeta 1888, kandel bukuna 85 kaca, hargi bukuna 22.000. Di dieu sim kuring bade ngajelaskeun carpon ti bab 7 nepi ka bab 8. Bab 7 anu judulna Nyinggor. Carpon ieu nyaritakeun Nyi Putri jeung Damar Sewu nyaeta suami istri anu rek nyingkur pedah di udag-udag ku musuh. Di tengah jalan Damar Sewu jeung Nyi Putri di udag-udag ku musuhna, tapi Nyi Putri mah terus lumpat. Damar Sewu mah ngahadang musuh ame teu ngudag-udag deui. Dirinya tarung Damar Sewu jeung musuhna. Nyi Putri geus nepi ka singkur tempat panyumputan anu kacida rahasiana. Harita teh Nyi Putri keur ngandung. Teu lila laju babar dibarengan ku beja yen salakina geus perlaya taya di kieuna. Tapi Nyi Putri anger tenger kana kepercayaanna kudu neruskeun perjuangan anu geus perlaya ku budakna. Kudu gede wawanen ulah nyeuceurikan anu geus pasti nandang kana kadar. Bab 8 nyaeta anu judulna Puwergi. Carpon Puwergi ieu nyaritakeun katunggaraan si engkang anu ditilar ku pamajikana nalika ngababarkeun anak kembar 2 nyaeta lalaki 2 nana. Carita katunggaraan si engkang diwawaas ku carita rumah tanggana anu karek 11 bulan. Pamajikana geus kaburu dipulut ku Maha Suci. Untungna si engkang sabar, kuat imana, teu katuluyan rumasa ditinggalkeun ku pamajikana. Kabiasaana si engkang teh nyebarkeun ilmu agama mapai lembur. Bab 8 doa keur umi. Carpon ieu nyaritakeun lalampahan anu nyiar ka pesantren Haji Jenal Mustafa. Di pesantren eta Umi Umaroh teh awewe anu mahatkeun janji jeung manehna. Di pesantren eta teh dijora ku soldadu Jepang anu neangan pemberontak. Umi Umaroh oge dipapai jeung diacak-acak mimitina Umi Umaroh cicing teu ngalawan. Tapi di dinya teh Umi Umaroh ningali kitab jeung Al-Qur'an teh ditincak ku soldadu Jepang. Di dinya Umi Umaroh jeung soldadu Jepang teh galungan. Terus ngadenge suara bedil. Soldadu anu ngajagaan di mana-mana langsung asup ka imah Umi Umaroh. Di dinya Umi Umaroh perlaya ngabela kayakinan. Unggulan carpon nyaeta seueur pangajaran bukuna sae sederhana dina cover bukuna mirah silih tolongan merjuangkeun cinta. Kekuranganna aya bahasa anu teu kaharti. Mung sakitu resensi ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.